Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribados nampi kentunan ti Pak Haji Usep Romli almarhum sataacan anjeunna ngantunkeun aya amanat nu kedah diaos ku abdi. Nuhun hapunten Gusti. Neme ayeuna tiasa kaaos. Ayeuna urang caritakeun naon anu seratan Pak Haji Usep Romli, tapi sateuacanna urang aos ieu seratanana langkung sae urang aos Al-Fatihah. Barakatul Fatihah. Sakali deui Pak Haji Usep Romli mangrupi panginten sami-sami nu merjuangkeun kabeutan Gunung Sangiang, Batu Kanjut, teras makam Sunan Rumenggong, oge situs-situs nu aya di sabudeureun Limbangan, khususnya di Desa Ciwangi sareng Desa Pangereunan. Urang aoskeun seratan anjeunna judulna Kabuyutan Gunung Sangiang Puseur Limbangan. Kacatet dina sajarah Kabupaten Garut Limbangan mangrupa asal kabupaten anu satata jeung Sumedang Larang. Geus aya ti abad 15 keneh puseurna di Pakaleran dina lengkop Gunung Batara Guru nu aya katelahna di Poronggol. Tempat dumuk Sunan Rumenggong luluhur Kabupatian Limbangan. Ti Sunan Rumenggong lahirna runtuyan para Bupati Limbangan. Samemeh puseur kabupaten pindah ka Garut dina tahun 1813. Profesor Jakub Sumarjo nuju yuswa 78 tahun, budayawan jeung panaluntikan budaya Sunda, kungsi ngadongdon situs-situs purbakala nu aya di Pakaleran Limbangan. Ceuk eta guru besar Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Bandung. Di lengkop Gunung Batara Guru nu ngawates ka Kabupaten Sumedang rea artefak jeung batu-batu nu kamungkinan tinggal budaya masyarakat Sunda pra-Hindu. Rea artefak prasasti katut barang-barang artefakna nu nuduhkeun eta kamungkinan sawareh. Kamungkinan sawareh geus rea nu kapanggih. Sanajan tacan gembleng kaguar, sawareh geus laleungitan. Sawareh aya keneh winangun makam patilasan jeung sabangsaning kabuyutan anu dianggap karamat ku warga masyarakat nu aya di sabudeureunana. Nu kungsi dijujuku Profesor Jakub Sumarjo nyaeta situs Kabuyutan Gunung Sangiang di Kabupaten Cileunca, Desa Ciwangi, Kecamatan Balubur, Limbangan, Garut. Saur Profesor Jakub, rea situs sajarah nu mibanda ajen arkeologi linuhung sumebar di sakuliah Tatar Jabar. Sawareh geus kaungkap tur kasohorkeun kabalarea kayaning Gunung Padang Cianjur, Karangkamulyan, Kawali, Panjalu Ciamis, Batu Tulis Bogor, Dayeuh Luhur Sumedang jeung sajabana. Sawareh masih tacan kaungkap balukar hahalang pacanduan nu dipikukuh ku masyarakat sabudeureun situs atawa hahalang geografis lantaranana. Ajen situs Kabuyutan Gunung Sangiang tinangtu ngandung data jeung fakta
kaayaan sajarah Tatar Sunda baheula nu teu bisa dipisahkeun tina sajarah Tatar Sunda kiwari. Pernahna mencil jeung hese kasoran. Contona situs kabuyutan Gunung Sanghyang. Ieu situs winangun batu cadas jangkung kurang leuwih 25 meter panjangna 10 meter aya di puncak Gunung Sanghyang. Kurang leuwih 500 meter ku urang Cileunca lembur pangdekeutna kadinya dianggap makan keramat. Tapi taya nu terang saha anu dimakamkeunana jeung iraha waktuna. Pamanggih Profesor Jakub Sumarjo, kamungkinan situs kabuyutan Gunung Sanghyang teh mangrupa titinggal masyarakat Sunda tapi prahindu. Katinggal dina ciri-cirina. Posisi situs dipadumaniskeun kana kaayaan alam sabudeureunana bisa dibandingkeun jeung situs-situs sejen nu geus kataluntik sarua ngandung unsur tritangtu di buana. Tilu cangkingan hirup di dunia. Ngawengku tekad, ucap jeung lampah. Eta tilu unsur teh dina kanyataan sapopoe kudu paadu manis ngawujud dina sikep nyaah kasarakan ngariksa alam kahadean kasasama. Situs kabuyutan Gunung Sanghyang tritangtu nyangga panser tihang pamageuh dirojong ku sababaraha wahangan nu baris ngahiji dina walungan badag pikeun nuju ka muara. Dirojong deui ki situs-situs sejena di sabudeureunana nu baris ngawujudkeun pakumbuhan repeh rapih tiis ceulih herang mata tata tentrem kertara harja. Wahangan Cisanghyang atanapi Curug Wangi katut wahangan-wahangan sejen sapanjang suku Gunung Sanghyang engkena ngahiji dina walungan Cianten nu ngamuara ka Cipancar. Ari Cipancar ngamuara ka Cimanuk anu parat ka Laut Jawa tibeh kaler. Pilemburan tatangga Cileunca rea situs-situs sejen diantarana aya makam Sunan Remonggong di Kampung Poronggol anu ukuranna leuwih panjang jeung leuwih badag. Beda ti lumrahna kuburan nu biasa. Sunan Remonggong dipercaya minangka leluhur para Sunan Limbangan jeung dalem anu jadi cikal bakal Kabupaten Garut. Ayeuna teh Profesor Jakub miharep sangkan situs-situs kabuyutan Gunung Sanghyang ditaliti leuwih imut secara ilmiah pikeun nambahan koleksi sumber data sajarah jeung kabudayaan lokal Tatar Sunda. Mangsa dibeh ditu sanajan kondisi lokasi kabuyutan kaayaanana batan sakitu tapi pihak-pihak nu boga tanggung jawab utamana pamarentah Kabupaten Garut tangtu bakal sanggup ngungkulanana lantaran ajen situs kabuyutan Gunung Sanghyang tinangtu ngandung data jeung fakta kaayaan sajarah Tatar Sunda baheula nu teu bisa dipisahkeun tina sajarah Tatar Sunda kiwari. Pamanggih sarupa dibeunyeur beaskeun ku Dr. Lutfi Yondri, ahli arkeologi Jawa Barat anu marengan guru besar Unpad Profesor Dr. Haji Nina Lubis ngadongdon ka Gunung Sanghyang sababaraha bulan sabada Profesor Jakub. Eta para ahli sajarah jeung purbakala sapuk sapamadegan situs-situs di Pakaleran Garut di Limbangan jeung sabudeureuna kudu gancang ditangtayungan sangkan salamet dina pangundasika jalma-jalma nu teu tanggung jawab sarta teu apal kana ajen inajen sajarah. Nya taya deui iwal ti Pemkab Garut kudu sagancangna netepkeun Gunung Sanghyang jadi wewengkon cagar budaya ceuk Profesor Nina jeung Dr. Lutfi
Lutfiyondri.